ka ustad jauh ka majlis talim teu beuki masantren makomo tungtungna anak urang boro-boro bisa maca Quran paseh boro-boro bisa maca kitab sasalaman bae kuring geus teu bisaeun tata krama pake adab budak ka kolot cium tangan murid ka guru cium tangan ibu pan cium tangan ti baheula teh diajaran ku guru-gurang ka irung tapi coba anak paraon urang kuari Assalamualaikum katarang Waalaikum ka pipi, kadang ni mah Waalaikum ka bool bisa jadi. Bener bo, nurutan saya tak cium tangan gitu, nurutan di TV. Coba ibu, anu urang kabehan ieu bakal maot, dek ngarep-ngarep doa ti saha mun lain ti anak-anak urang, dek kumaha anak urang bisa ngadoa mun teu dipasantrenkeun. Geus neng kaparawan ge sarua neng nyiaran pisalakieun teh santri moal gagal. Ya. Kaciri neng. Pokona mah nyiar pisalakieun mah bakal salamet mah santri. Ya, moal boga seuseun calana neng. Sebelum dunia mengibarkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan kepada makhluk hidup itu harus ditegakkan, santri mah teu kudu ngomong. Dengan memakai samping berarti memberikan kebebasan kepada makhluk hidup yang kecil yang berada di bawah. Itu. Panamun memakai celana mah kabakutet. Memakai samping ieu mah pan manehna bergerak dengan bebas. Lantaran bergeraknya bebas maka pertumbuhannya pun subur. Geus ai kawin jeung santri mah boga salaki santri maneh duit mah can puguh boga dunia can puluh gableg ai barang moal kecewa moal. Moal. Eleh tiang tenda mah eleh. Paehna bae segede ucing hirup neng. Kudu disukuran eta. Batur mah hayang boga eta gede ka maerot. Diurut dibayar berapapun saya bayar katanya mak yang penting berhasil cak merot silahkan dibayar ndek pulang teh geus berhasil cak merot hiji syaratna teu meunang ngadenge suara cak-cak ieu lamun ieu ngadenge suara cak-cak bakal leutik deui secara otomatis pulang ka imah saking bungana eta pamajikanna Waalaikumsalam geus berhasil Kak berhasil coba nempo bareng duka waduh satu letik deh suara cak-cak paneta. Ya. Santri. Nyiaran salaki kitu kene pemuda nyiaran pi pamajikaneun santri nu daek salat, nu daek ibadah, nu daekeun diajak susah. Daek diajak turun ka sawah. Pokok pertama siaran parawan nu jebrag sukuna. Ngeunaheun ngoyosna teh anggeus. Tah. Gitu Bu. Coba anak deuleu ngajina kontrol pengajian anak. Urang bakal maot ulah-ulah geus di jero kuburan keur sakarat keneh ge mun anak urang ngarti kana agama mah pan ngeunaheun. Ketika orang tua sakarat pan moal wakanengkeun ka ditu meureun mun anak ngarti teh mah nu hiji nalkinan nu hiji maca yasin nu hiji nulisan hutang piutang andai kata ada nu hiji ngahubungan ieu jeung itu sanak baraya saudara jeung guru-guru ibuna keur sakarat anakna lantaran tadina diajikeun dipangku ku anakna ditungtun na celina cak anakna ma la ilaha illallah terus bae can maca ma la ilaha illallah panamun anu sakarat kitu geus nu ngareupan nu sakarat mah ulah nu tukang bajidor ulah tukang gaple ulah tukang ngadu kotok ulah tukang teu bener nu kudu ngahareupan nu keur sakarat mah jalema-jalema anu ahli ibadah nu ngarti ka agama nu nyahoan kana talqin anakna ngaharewas dina ceuli indungna nalkinan teh cak anakna ma la ilaha
ilaha illallah. Terus bae can ngucap mah la ilaha illallah. Lamun geus ngucap tah la ilaha illallah. Enggeus ulah terus bae. Ieu mah batur keur sakarat ditalkinan la ilaha illallah. Manehna geus nurutan la ilaha illallah. Terus bae mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh nu anu keur sakarat sirana kieu. Gideg sirahna. Aju manehna hodang aing ngagian berakatna. Atuh aya carana talkin kitu sambarangan, Bu. Nalkinan nu keur sakarat teh. Iqra'u mautakum Yasin, bacakeun ku anjeun el muhtadhar jelema nu keur sakarat titah dibacakeun Yasin. Pan anak naing ngarti mah teu loba tanya, gerawak nyokat Quran, dibuka, dibaca Yasin. Pas sehat macana ngentengkeun kana sakaratul maut indungna. Coba anak urang sakola bae, kolot keur sakarat hayang maca Yasin teu bisa maca Yasin pake bahasa Arab, bahasa Latin. Dibaca ku manehna Yasin. Wal Qur'anil hakim. Pan kitu mad lamun dina bahasa Indonesia mah a tilu gitu. Lamun iya tilu ina ini. Lamun u na u tilu gitu. Ya asin wal Qur'anil hakim. Atuh nu sakarat tambah panjang bae ambakanana. Tapi lamun anak ngarti agama nu hiji nalkinan, lamun geus ngucap la ilaha illallah, geus supaya mangkana akhir kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Lamun geus terputus-putus napasna lain la ilaha illallah deui, Allah. Toh nu ngarti mah anak kana agama teh ngeunah henteu kolot ke sakarat. Coba lamun teu ngarti. Kolot ke sakarat geur pakewuh eta teh pertaruhan iman di akhir hayat. Imankah, kafirkah, itulah waktu yang menentukan. Lain dibantuan make talqin, ieu mah anakna datang. Waduh, aduh, atuh mana? Baju nu hiji datang anakna teu ngaji meureun dudukunan. Ceurik anak. Aya nu hiji datang lalaki rada preman, kolot keur sakarang. Mak, mana SPP teh sawah? SPP tadi ditanyakeun, ya Allah. Nu hiji ceurik. Nu hiji datang dia. Terakhir datang, ye. Aduh. Itu bapana dikitu-kitu langsung cak bapana hidup gue terasa bewok gitu. Oma. Terasa bewok. Allah, ya. Tuh, lamun anak ngarti mah Ibu keur sakarat ge geus kaentengkeun ku ilmu anak. Laju orang di jero kuburan. Anak kurang di dunia maca Quran, ngegerieng bae ngaji tadarus eta kolot kacaangan. Apakah orang teka semsem kana hiji berita riwayat aya jalema nu keur digubugan di jero kubur ku malaikat cak Allah, "Malaikat, stop." Malaikat karakideng, "Stop." Waduh, tanggung amat dijak malaikatnya. Stop. Tanggung Gusti. Stop. Kunaon? Toh, di dunia jelema anakna keur muka Quran calangap neuk ngaji Yasin. Karak neuk balajar doang, Bu. Kolot disiksana geus dikurangan. Komo lamun anak sampai bisa maca Quran pas sehat disampaikeun kana sejen eta teh indung jeung bapa minangka dikiriman ku anak kadaharan nu ngalareunah. La siaman komodi malam Jumat arwah-arwah jelema mukmin ieu datang ka imah ahli-ahlina. Di jero kuburan eta arwah jelema mukmin aya nu seuri bae, nu bungah, aya nu ngalamun bae. Aya nu bungah mah anakna, nu hiji maca Yasin malam Jumat, nu hiji maca sholawat, nu sedekah, salat unsi, salat hadiah, nu ngiriman Fatihah. Oh, gemuh manehna. Sebab ad-du'a lil amwat bimanzilatil hadaya lil ahya. Doa untuk orang yang mati itu seolah-olah hadiah, bagaikan hadiah bagi orang-orang yang hidup. Pan urang dibere hadiah teh bunga hareun. Nu maot dibere hadiah, dibere doa bunga.
tinggal nu ngalamun be. Ditanya ku babaturanna teh, "Kunaon ngalamun bae?" Sedih. Sia macana seubuh, anak nu ngiriman Fatihah, nu ngiriman Yasin, nu ngiriman sholawat, sholat hadiah, jagal sodako. Sia mah anak loba, kabeh ngarti agama. Aing mah anak ngan dua. Pan ngan dua? Oh, tadinya titah kabeh ku RT. Junurut kabeh dua anak. Suganta anak bener, nu lalaki jadi preman, nu aya jadi jablay. Tadi ajikeun, tadi pasantrenkeun ku aing lah, lajuna mokos kieu cenah malam Jumat di aing dek ngarep-ngarep ti salen teh anak si anak aing boro-boro bisa maca Yasin, Fatihah ge teu bisa, boro-boro salat rapi, wudu ge teu ngarti. Aing mah sedih nalangsa. Tah, Bo, ulah sampai menyesal di alam kubur nanti. Sedengkeun lamun geus di kubur moal anu balik deui. Lamun geus di jero kubur eta ahli kubur anu tadina di dunia teu ngaji, teu ngajikeun anak, teu masantreun anak ngomongna kieu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Eta jelema nu keur di alam dunia salat tilok ngaji tilok masantrenkeun anak ge henteu di jero kubur ngomong kieu, laula akhirtani ila ajalin qarib. Mun dibahasakan orang, ya Allah, berikanlah saya kesempatan satu kali saja hidup di alam dunia. Berikan satu kali lagi kesempatan saya untuk hidup di alam dunia. Fa asaddaqu aku minas salihin. Eta jelema ibu ngarasa kaduhung, teu salat, teu ngaji, teu masantrenkeun anak, menyesal. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sedangkan apabila sudah terkubur tidak akan ada lagi manusia yang bisa hidup ke alam dunia. Teu aya jelema geus di jero kuburan, puah udang keluar. Oh, jelema aya nu geus di jero kubur udang deui aya. Eta wah. Aya di film cenah. Allah Bo, tinggal menyesal. Ayo geus kuari urang mumpung hirup Bo, beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan, ngaji tingkatkeun, kurang pengajian mingguan ramekeun, ibu bapak pemuda-pemudi hayu urang ngaraji antisipasi. Ayeuna tantangan-tantangan zaman semakin di hadapan mata, perumahan-perumahan kuari ngajajah lembur. Ieu ku Kangjeng Rasul geus dibejakeun, innan nasa yumassiruna amsaron. Cak Kangjeng Nabi kemah manusia bakal nyienan gedung, nyienan kota, lembur, maja, segala rangkas, pandeglang, kuari geus dijajah ku perumahan di jero leuweung aya kota. Da jadi dituna merekna Pila Maja Indah, jalan jaror ge Pila Maja Indah bae. Tuh. Coba lamun geus datang perumahan Ibu, nu Jawa datang, Padang datang, Palembang datang, Bali datang. Mungkin kalau seandainya mereka Islam kita bertambah saudara, tapi yang jadi masalah pula kadang-kadang ada orang aliran sesat tumplak di perumahan, dukun perdukunan tumplak di perumahan, aliran nyimpang di perumahan. Bahkan Ibu di Cikasungka pun geus aya jelema anu ngahalalkeun zina, nu ngahalalkeun jual beli barang, nu ngahalalkeun hal anu diharamkeun eta di perumahan. Ayeuna urang nu dijajah, kita ini dijajah, benar-benar dijajah. Lamun urang teu masantren Bo, lamun anak urang teu dipasantrenkeun bahaya cilaka. Nya? Bo. Wuy. Ayo. Coba nu semangat coba. Nya, nu semangat. Ulah sampai urang kabehan ieu bukring, kerontang. Ulah sampai urang kalaparan di saat panen. Ulah sampai urang ieu mati di dalam lumbung padi. Ulah sampai anak ayam mati di dalam lumbung padi. Artina ustad di dia di ditu, kiai di dia di ditu, urang bodoh. Ulah sampai kitu tak. Kudu istifadah ngambil faedah. Mungpang mengpeng. Ibu bapak sararea termasuk kos kieu ge kurang ye syiar Islam hayu tingkatkeun.
no wajib syiar, no wajib dakwah. Setiap individu muslim kewajiban dakwah bukan hanya punya ustadz, punya kiai, bukan saja kewajiban mubalik dan penceramah. Setiap individu muslim wajib dakwah. Ibu hajat sisipkeun dakwah syiar Islam. Hajatna ulah aya dangdut, ulah aya jaipongan, ulah aya organ tunggal, panggil pengajian ustadz yang